Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Donat. Alhamdulillah nilaiku bagus dan dapat peringkat 2 di sekolah. Ya kunaon dia nilai mana merah ha? Tadi ajarnya mana penting Nya tuh pada orang manya ke Indonesia nilaiku merah tulangku putih. Alah alasan wae mana mah loba bogohan ya. Geus jeung si itu mah tuh lah teuing. Yo diajar sing giat. Nah ieu merah gerak dempo. Nyapang ke mah janjilah tahun depan nilai naik sing aralus pokona mah. Geus yo hayang bapak mah ira-iraha menang anu alus ulah beureum kieu kabeh. Geus lah, Jik, diajar. Oke awak. Cik. Lapor si dong. Belum kieu lapor. Ieu nilainya di bawah 30 geuning. Aduh. Ranking 18 dari 15 siswa. Bener ya si Kido caprakna. Pendidikan agama punten 2,5 deuleu eta. Bahasa Indonesia genan belat pisan ke 0,5. Ieu budak belat-belat deui. Kido! Kido! Kadieu sia kehead. Naon atuh, Pak? Keur sarean libur sakola nya bagian sare. Nah iya sia lapor kumaha bareureum kieu. Gusti teuing. Ya pendidikan agama 2,5, bahasa Indonesia 1,2. Bari ranking namanya 15 bieu. Cing rancang teh jo. Nah ieu lapor saha tuh? Tatang program ngaranna. Saha ieu? Bojek ieu nu bapa. Astaga aing. Ken urang ucang cokot graci. Lapor sia mana tuh? Yo aya di kamar. Aing mah burung-burung na kumaha. Yo, ieu nu urang. Oh iya nu sia, aya nu aingnya. Heueuh, pengan beureum beda warnana. Oh, heueuh. Aing mah aralus eta. Nah, aing aing deuleu. Oh, ketang 80 tuh. Ieu rankingna sabaraha ieu? 5. Ranking genap? Genap. Oh, iya tahun kamari 5 mah ya? Oh, iya genap. Atulah leuheung aya sakieu mah. Yo. Ituna ieu lapor aing nyerahkeun nilainya tuh baheula mah sudah SR sia mah ayeuna mah leuhung SM geus tuna era geus. Aingan belat aing gan turunan mah ti bapana. Atuh heula lah. Ngopi we ngopi dengan kota teh. kumaha Pak, urang lulusan terbaik ayeuna. Nah, atuh kudu kitu budak bapak mah ulah eleh budak. Budak saya itu teh, budak si Bojek. Sok aya namanya hayang naon? Hayang liburan. Eta pisan Pak euy. Urang teh hayang liburan gitu tapi ka mana nya? Boga ide Pak. Cek bapak mah liburan mah nu meujeun nama mending cua ngojay, arek. Ngojay Pak. Ngojay ka Tirta Sejuk ya. Tapi deket tinggalnya mah euy. Eueuh sorodotan. Bukan cuy tuh ke mana teh? Lah kumaha bapak we? Hayang ka Tirta Sejuk maneh. Heulah hade cuang ka Tirta Sejuk. Disuke tapi jeung aya nama ulin jeung maneh malah. Ulin Pak. Minta duit kira aing teh udah duit kan Pak. Duit. Siang sagala pisan atuh ulin ge meni kudu make duit. Udah tuh duitna geunah. Yo, lah. 1000 we, bawa teuing. Udah. Tah kitu atuh ka budak teh kudu mere duit. Geus tulah naik ulin jeung barudak bari arek pamer. Lulusan terbaik. Jung lah. Teh mending kana ka gimana sih aing heula euy mumpung liwat ieu ka depan di mana. Kewe lah kasih kido mah da ranking ge pandeuri eta mah. Ngabaran heula si bapak da urang ranking 2 bari ek nagih janji ngatep duit mun asup tilu besar. Oh eta di luar. Yo maneh milu mah liburan jeung urang ngojay. Ngojay. Duh kumahanya ada bapak urang can ngatep, urang teu boga duit. Wah, kira aku mau liburan atuh. Kapan meneta ranking 2 masuk tilu besar. Menya eueuh ulin-ulin mah atuh lah.
Ya tah beneran deuleng aya bapak urang ngatep. Hayulah gaskeun liburan. Tah gitu atuh. Biasa ini ngajakan gua si Riris jeung si Kido. Si Kido ranking pandiri ge karunya euy teh diajak mah. Jum. Kita kamarnya. Tadi kasih Riris, tadi kasih Kido. Aing ka saha heula? Ah, mending si Kido heula aing euy bari ngahina tah soalna ranking genep pandiri. Aduh, iya aing pangkumaha aing nya ranking genep ti genep murid. Tapi belet kene bapak aing. Nilai panggedena gengan 20. Hello brother, si ranking 6 dari 6 murid. Apa kabarnya bosku? Naeun atulah mana datang-datang geus ngahina. Kena lulusan terbaik. Weh, slow bro, santai, tenang. Kedatangan saya ke sini ada niat baik. Lah, niat baik naeun atuh. Ai ka diek ngahina hungkul maju we balik lah. Heureun aing nareuna ye. Teh aing ranking genep. Aduh, aing kudu kumaha ieu nya. Ya, orang teh ka dia teh erek ngajak maneh ngojay do liburan. Di mana teh mikiran ting ranking, mi teh stres teuing. Heuh, bewe serius mana ngajak liburan. Hayu atuh ye. Aduh, aing di imah ge geus prarusing. Nah, gitu atuh guys lah ingin ngajakeun si Riris. Isuk ye. Besok siap-siap pula Oh, siap. Siap lah. Mantap. Aing mah kadar ge ranking 5 mah dicarekan wae ku bapak bombong bapak terek. Di namanya konon ceuri Kris. Oh gawe. Buat coba di luar kieu panas poe ji. Urang carekan ku bapak urang pedah urang ranking 5 padahal eta teh geus asup ka 5 besar. Asup 5 besar kapan murid nagengan genepan pan si Kido nu ranking pandeurina ge. Ih, mana masa ruap pisan nih bapak urang ngomongna teh. Saya nama lu tim cerik, nama cuan liburan we. Tadi orang geus ngajak barudak. Cuan liburan we nama. Atuh hayu urang larudet di imah gen. Hayu. Naon yo? Maneh? Beo. Ajakan si Riris. Ulah cicing. Ranking 5 ya, cicing. Bae atuh Pak lah sekali-kali mah kapan di imah ge tadi carekan we ku bapak karunya. Sok ngeyel maneh mah Beo. Anak-anak aing atuh, kumaha aing we aing bapana. Nih sesorangan dari itu, ulang. Jiban mana mah bapak tere. Enggeus ji. Nah, kalau para saya, geus tuh eno mending jeung bapana we lah. Jeung liburanna cuma ngojay, Pak. Liburannya. Aduh, asa heueuy Beo. Ilulah, ayo. Kemana ya liburanna? Tah kitu atuh. Mun atuh anjing di antos pisannya di bumi. Hon. Cih, ka mana liburanna we? Cuma ngojay Pak RT. Ngojay euy. Bel. Ayo ngojay yuk aing ti kamari yuk. Jadi salin temani lah ngojay euy. Ayo bawa. Pisan ke rada-ratang. Hayu tuh kayak lanungan bapak aing lila pisan mandi. Lu ngajakan gue. Ini itu bapak aing ka mana tuh, Pak? Buat atuh ya, cuang indet ji. Mandi tadi lapisan. Ayo, kang siap. Yuk. Nah, Buat tuh Pak ji. Isi Beo kalah ngajak babaturana geuning. Panang mangajak na ngujali ka Cirende. Mang, hayu atuh ngojay mah ye geus teu kuat hareudang. Urang ti kamari can mandi ye. Kuat mah hayu. Nama tuh yuk cuang indi tak geus. Beo manten bareng manten panas yuk. Buat. Cina ini kumaha lempang yo. Aduh, panas atuh lempang mah. Lah pan lempang mah sehat. Yuk buat nam indi tam. Aing masih mau curiga ieu mah euy. Panas euy. Aya kudu lempang ngojay aing mah. Panas. Ka mana jalan aja mah? Aduh, Ade, gak ade, aing yuk. tiga. Ade ya berdah ngojay teh. Ieu nya. Oh, di dieu ya Di tuh. kapan ngajak ka Tirta? Alamak, najisnya. Bodoh. Iya atuh Pak, karena saya itu cinta Indonesia, darahku merah. Atuh ieu bahasa Sunda we kan orang we Sunda. Nilaiku Mun merah. Sunda we Sunda. Riz. Indo we urangnya tadi Indo. Anjir. Sunda. Cici antum Brandy. Sok salah sangka. Lo. Ici.
icik. Ah, Curi tuh icik-icik. Jih, pan maneh mah bapak tere ulah teu ngatur kanak tere. Kagak neng. Izin tilu. Jih, pan mama. Jih, pan maneh mah. Maneh atuh gitu. Kan bener. Oh, bener. Oh, pan maneh mah bapak tere. Izin. Jih, goblok. Astaga. Hayang. BTS goblok. Jih, pan maneh teh bapak tere. Maneh mah bapak tere. Itu mah aja aing pusing. Jih, pan maneh teh bapak tere. Nah, Mah. Ayo teh mah ngora kene. pan maneh mah. Tak gitu tuh Pak, duh lumayan. Rek nyamperin barudak rek kuliah dek pamer resep pandulusan. Duh, duluan naon Terbaik. Terbaik. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong.